Sampurasun para mitra, kalintang binggahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Tenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Hukuman Teh Sanes Akhir. Dumasar kitab Yehezkel pasal 37 ayat 15 dugi ka 28. Sareng nas mijanten puseur pangnenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 20 genep anu ungelna kieu. Jeung maranehna kami rek ngayakeun perjanjian anu mere kapastian hal keamanan hirupna sapapanjangna. Para mitra, Miroslav Volf saurang teolog nu kawentar ngalangkungan karyana nu jejerna Exclusion and Embrace ngungalkeun yang minangka panganut Kristus urang kedah merjoangkeun keadilan. Nanging keadilan mungkul tecekap. Saparantosna keadilan ditanjeurkeun kedah aya pangapunten pangampura kana kateuadilan ngetos kajantenan sarta rekonsiliasi geus nyiptakeun karapihan. Tanpa rekonsiliasi perjuangan demi keadilan ngan baris nyiptakeun kateuadilan nu anyar sareng teras-terasan ngunek-ngunek hoyong males kanyeri. Para mitra, perikop ieu janten saksi nubuat Nabi Yehezkel perkawis ngahijina bangsa Israel sareng Yuda. Saparantos lami Nabi Yehezkel nganubuatkeun hukuman kiwari anjeunna nguarkeun wartos kabungahan. Israel sareng Yuda baris ngahiji deui. Karajaan Israel sareng Yuda teh dua kerajaan sadulur nu papecah ku margi para pamimpin dinasti Daud lalawora dina Mirosea rahayat. Balu karena pambarontakan misahkeun dua kerajaan eta sareng duanana sami-sami nanggal konsekuensi nu abot. Yuda kalengitan seueur sumber daya sareng Israel ditebihkeun tina peti perjanjian pangeran. Salajengna dua kerajaan ieu nampi ganjaran tina lalampahan masing-masing ngalangkungan kawona ti bangsa deungeun sareng pangbuangan. Nanging Allah telekasan di dinya saparantos umatna diajar tina kalepatan aranjeunna Allah maparin pangapunten sareng ngayakeun rekonsiliasi ngalangkungan perjanjian anu masihan kapastian hal keamanan hirupna sapapanjangna. Para mitra, ngalangkungan carios ieu urang diajar yen hukuman teh sanes akhir. Margi saparantos nibakeun hukuman Allah salawasna maparin pangapunten sareng karapihan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.